kurang cokot. Bae si Abel neangan. Kerak nama pandu Jadi keung nah. Keungkeun teu. sok Yo. Nah ya. iya sok bam berak sudah deh Tumaci amlongkeun mah. garela gede Ye. Mudi Uji. Sok bae saciwit sewang lah. Ngara gede talagalang ngeukeun isu. Oh, sok Gusur ka dia itu. Anak sama Jun jangan Jun. Amankeun sama. rud Mana ieu batu ayu. Bae moal mah. Mau maksa lu mau aing. Tadi yo. Rude. Sok. Ngan peuting urang ngelot teh sepi. Peuting agamaan apa tuh. Nah, Kayak sepi teh wong teh ngaliwat gitu. Seagamaan. Lagi? Ngomong punya poe. Nah, iya mah. Kagak bukti balik kayak goyo kan. Yang goyo. Aing nyabut poe itu. Majikan luak nih. Ada ceng caya orang muda. Jun dong provokator. Nah, ada. Aya bocoran mau pang nama. gebuk naon pare. Iya ya batur nama Jun. Provokator bisa dianggapnya tolong ibadah Informasi nah ieu mah sangat meyakinkan pokoknya mah. Lah, lain jore-jore. Nah, ini abal-abal. ya dari pesantren mana dari ya Tapi dah kuat kena percayanya wajunya. ji cicing maneh budak keneh anjing si aing amat ke nya renteng Kumamun urang nyerenteng. ah Sanu rek nahan. si eta video sih Abdi ngomong hupay. Sunda saya teh euy. viral Urang nyerenteng kumaha tah? viral sih Kumacuna mun urang. Siapa lah? Viralkeun ku. HP ini lawang Sanu rek napi. Ngomong urang ieu kopi urang. nah mah bieu heureun meureun urangnya jadi we geus Saha? enggak ya nah sampai Matak menurut gapleh teh milih-milih mun aya uya gapleh cenah mah. Terima ini aing ngakutin dong. Cai aing. Coba. Kan galung kan itu lang euy. Cing euy. Benang mah aman. Benang, Coklo. Alhamdulillah. masukin lah yo ngeunah intip itu tanya saya mah euy udah ieu mah ada Kira. rencana Buka. Sabi nu meulina. Lain beas ieu 1 kilo.
Manusia kelas tengah. Kalau secangkir. Gitu. Kumak kemot mah yang kene. Itu. Gimana amrung?